Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda. Jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 62 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewuh laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 62. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Teu salah naon anu pernah diomongkeun ku Bajing Sudraji nalika keur aya di pabuaran. Nu bakal jadi lawan berat pikeun Andewi salianti ti Rubaya Lembulawe teh diantarana oge Nyi Sampir. Kabuktian kiwari kumaha kayaanana Andewi beuki ripuh sakujur awakna geus leuseuh leuleus beakeun tanaga. Sabab sakujur badana bagian jero geus digorogot ku werjit welingna bulus welingna Nyi Sampir. Sedengkeun di tempat anu rada anggang ti Pakalangan, horeng Rubaya Lembulawe jeung Ki Bajil geus hadir di dinya. Duanana teu milu campuh tarung, ukur merhatikeun kana lumangsunga tarung ti kajauhan. Nu utama merhatikeun tarungna Andewi ngalawan Nyi Sampir. Si Andewi dipastikeun bakal bobor karayuan ieu mah. Tong boro tarung jeung Andi Karubaya. Cacak-cacak kakarak ngalawan Nyi Sampir oge ngadon ribu kitu geuning Rubaya. Ceuk Ki Bajil bari ngareret ka Rubaya Lembulawe. Rubaya Lembulawe ngarahu humandeuar bangun anu ngemu kakuciwaan. Harapan Andewi bisa ngelehkeun Nyi Sampir ngarah engke
kari ngalawan dirina. Tapi hari ningali kayana kitu mah rasa sumangatna hayang nguji pangarti la Andewi. Jadi cek ulama percuma andika ngudang-udang si Andewi hayang ngabuktikeun jurus pedang mana anu leuwih hebat karak ngalawan ni sampir oge. Si Andewi geus teu bisa menyeh deui kitu geuning rubaya. Cek Ki Bajil deui, nya teu nanaon, anu penting urang lalajoan we nepi ka akhirna ieu tarung. Tandas rubaya lembu lawe dengalihkeun perhatian terus mencrong jeung merhatikeun nyi sampir nu sakedeung deui bakal namatkeun riwayat Andewi. Sedangkeun di tenjo di pakalangan sejen Nyi Gin-Gin anu keur nyang hareupan dua lawana harita geus siap-siap rek ngaluarkeun jurus pamungkas tapak suci si bidara. Sedangkeun Nyai Bubu Jelantik harita keur ngadu kasaktian sacara patutunggalan jeung seorang jawara asal Tatarwetan anu katelah Ki Mangun Cipto. Harita duanana geus saling dorong, saling ngalirkeun tanaga kasaktian. Nyai Bubu masih ngagunakeun kakuatan 7 raja Gondorowo alas robana. Sedangkeun Ki Mangun Cipto anu jadi lawana harita ngagunakeun ajian serat Patanjala. Ari ngaran Ki Mangun Cipto pikeun Nyai Bubu geus teu asing deui, geus teu bireuk. Sabab maranehna duaan pernah papanggih sakali 2 kali ngan can pernah tarung. Ki Mangun Cipto sabenerna manehna pernah ngabakti tur ngabdi di Karaton Majapahit. Jadi salah seorang pilar satria mimpin pasukan tempur garda hareup Senopati kasebutna. Pastina Ki Mangun Cipto didukung ku kamampuan ilmu linuhung, boh ilmu kanuragan atawa kasaktian. Moal pati-pati jadi senopati ti Majapahit lamun teu boga nanaon. Nyai Bubu Jelantik jeung Ki Mangun Cipto pernah papanggih basa pihak Karaton Majapahit ngirimkeun utusan lawatan ka ranah Bali. Kabeneran pamimpin utusanana teh Ki Mangun Cipto sorangan. Tujuan pihak Karaton Majapahit ngirimkeun utusan ka ranah Bali lain rek nyerang perang tutumpuran, tapi saukur lawatan pikeun ngaraketkeun tali duduluran beh dituna saling ngamumulai kabudayaan masing-masing. Teuing naon masalahna dina hiji waktu Ki Mangun Cipto jol ditundung atawa dipecat ti reng-rengan pasukan karaton. Intina Ki Mangun Cipto katuduh pernah nyieun masalah berat di karaton nepi ka kadudukan Ki Mangun Cipto salaku senopati dilengserkeun kalawan teu hormat. Tutas diusir ti Majapahit, Ki Mangun Cipto terus ancrub teuleum ka dunia kajawaraan. Ilmu-ilmu ageman Ki Mangun Cipto condong kana jinis kajawen. Sedangkan segi kasaktian nyokot ti aliran pasisir Parangtritis. Teu sangka urang bisa dipanggihkeun deui di dieu. Sanajan dina kayan jiga kieu Nyi Jalantik. Meureun urang duaan ditakdirkeun kudu ngalaman tarung jajal pangarti nangtukeun saha anu bakal ngalungsar jadi banusan di patempatan. Cek Ki Mangun Cipto bari ngaliukeun 2 dampaleungeun ngalirkeun perana anu leuwih kuat. Ki Mangun Cipto kuring ngadenge beja yen andika geus nyieun codeka di Karaton Majapahit, andika geus curaling cenah maling kitab Kidung Minak Jinggo di ruangan pustaka Karaton Majapahit, matak anjeun nepi ka dipecat nati Majapahit. Cek Nyai Bubu bari sarua ningkatkeun serangan perana 7 genderuwona. Memang bener pisan caritan anjeun Nyai Bubu. Kula memang geus ngiwat Kidung Minak Jinggo
sabab kula boga tujuan jeung cita-cita sejen. Kitunya. Paingan atuh. Pihak karaton Majapahit ngusir Andika. Meureun pihak karaton teu ngabutuhkeun jalma anu curaling, anu sarakah saperti Andika Mangun Cipto. Teu kudu meunteun kula jiga kitu deuleuh Bubu. Sabab masing-masing jalma boga tujuan jeung kahayang pribadina deuleuh. Ting salah ting bener, ting saha nu bener jeung salahna. Teu kudu meunteun kaula jadi curaling sia Bubu. Terserah Andika eta mah nu boga urusan. Anu penting urusan poe ayeuna. Poe ayeuna urang ditakdirkeun tarung. Jadi kula miharep Andika ulah asa-asa ngetrukeun sakabeh kamampuan Andika deuleuh Mangun Cipto. Pungkasna Bubu Jelantik. Kitu kahayang Andika, sok coba-coba Nyai. Urang jajal pangarti adu kasakten. Nah Andika selaku pepuh adat Ranah Bali anu meunang atawa diri kula anu leuwih unggul. Sor, geura maju Ki Mangun Cipto. Asa tuasa kula maju ti heula sok. Tetua Ranah Bali anu hayang ngajajal pangarti kula geura maju. Kurang ajar. Hiat perepet hus. Tarung tingkat luhur adu kasaktian antara Bubu Jelantik jeung Ki Mangun Cipto teu bisa dihindar deui. 7 kakuatan Raja Genderuwo saling dorong, saling lindih jeung prana serat patanjala. Kadenge sora-sora gaib gagauran ngagaurna Genderuwo ngabaur jeung riuhna angin. Hawa di sakuling bungking eta patempatan ngadadak nyongkab panas pacampur jeung bau hangru hawa siluman. Nilik perbandingan duanana masih saimbang. Can aya nu katempo bakal pieleheun jeung bakal pimeunangeun. Bubu jawara ahli dina kakuatan astral. Bisa kasebut pawang gaib atawa mandah para siluman. Rek siluman jenis naon bae ku Bubu pasti bakal tunduk, bakal manut tur nurut. Sedengkeun Ki Mangun Cipto kuat dina temparaga olah kabatina. Di tempat pakalangan sejen katenjo nyigin-gin geus metakeun jurus pamungkas tapak suci si bidara. Dua lawana Ki Bongkok jeung si Raja Racun harita ngacerengkang cukup jauh. Teu kacuali nyigin oge sarwa mental terus ngabebengkang laju babalongkengan utah getih dina lemah. Dina akhirna les nyigin kapiuhan teu inget di bumi alam. Hasilna tarung antara Ki Bongkok jeung si Raja Racun jeung nyigin saimbang. Eueun eleh eueun meunang sabab ti luarna pada ngalang lemah taya nu sanggup pudang deui. Kocapkeun Andewi harita kaayana geus taya daya taya tangan pangawasa. Sacara syariat Andewi tibang pasrah siap narima ajal anu sakedeung deui bakal ngarenggut nyawana. Teu sakara-kara akhirna peruh oge Andika Andewi. Sok geura papatkeun jampe modar deuleuh. Mursia mursitu cukup umur siang umur sakitu Andewi. Cek Nyi Sampir lajag lejeg dumeh manehna geus hasil meruhkeun lawan. Andewi teu ngawalon. Tong boro ngawalon, tong boro aya tanaga jeung nembalan. Dalah ngambekan oge nganapas geus berat karasana. Terus seor Harita leungeun katuh Nyi Sampir ngempurkeun aura hideung. Jelasna kakuatan gagak lodra kiwari dialirkeun sapinuhna kana hiji titik serangan tunggal. Maksudna Nyi Sampir rek namatkeun riwayat Andewi ku sakali serangan
ku ajian Gagak Lodra. Sedangkan ti kajauhan Ki Bajil jeung Rubaya Lembu Lawe masih teu leupas merhatikeun kanu keur tarung. Nyaan riwayat si Dewi Pedang punten nyaan riwayat murid si Dewi Pedang Laraspati pawaris pedang kilat mayat teh cacap nepi ka poe ayeuna meureun Rubaya. Cek Ki Bajil bangun yakin pisan sakedeung deui nyawaan Dewi bakal ngalayang di leungeun Nyi Sampir. Ngan beda sikap jeung Rubaya anu diajak ngobrol. Paroman Rubaya Lembu Lawe ngariak beda jika nangkep aya hiji tanggara anu aneh. Ayeuna mah mending urang balik we Rubaya kawetan. Percuma ngalalajoan oge da geus puguh hasilna si Andewi bakal koin kojor modar alias binasa Rubaya. Ajak Ki Bajil siap-siap rek ngaleos. Kela Ki Bajil kela. Tarung Andewi jeung Nyi Sampir can aya hasil nu pasti can lekasan dagoan sakedeung. Walon Rubaya Lembu Lawe Can aya hasil kumaha Rubaya. Ku sareat oge geus katenjo. Si Andewi geus teu walakaya kari pasrah siap narima kojor Rubaya. Kela Ki Bajil. Numutkeun pangrasa kula nu kaancam jiwa sabenerna lain Andewi. Tapi justru Nyi Sampir sorangan anu kaancam jiwana. Walon Rubaya Lembu Lawe mere jawaban anu matak ngabingungkeun ka Ki Bajil. Nah panon anjeun geus rawun kitu Rubaya. Pan itu kadeuleu si Andewi geus teu walakaya. Tuh tempo Nyi Sampir geus nyiapkeun tenggeulan mautna pikeun merenan riwayat hirup si Andewi Rubaya. Cek Ki Bajil nganggap omongan Rubaya Lembu Lawe rada ngalantur sabab teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal lamun Andewi masih kene bisa ketak. Teu kudu loba ngomong nya urang lalajoan we. Bisi anjeun hayang nyaho tingalikeun coba sakedeung deui naon nu bakal kajadian. Tandas Rubaya Lembu Lawe panonan teu ngicep-ngicep terus merhatikeun kanu keur lumangsung. Sanajan bingung Ki Bajil teu jadi ngaleosna manehna nurut milu merhatikeun deui ka pakalangan Andewi jeung Nyi Sampir. Di pakalangan kadenge Nyi Sampir keur nyarita. Andewi hampura lamun dina waktu ayeuna aing telenges ka maneh. Anggap we ieu itung-itung pamunah wawalesti aing kasih Laraspati anu pernah ngarubuhkeun aing di pakalangan. Hampura Andewi andika kudu modar poe ayeuna. Iya tiuk sauk. Nyi Sampir harita neunggeulkeun tenggeulan mautna. Wush. Tapi aneh nalika tenggeulanana dileupaskeun di tengah-tengah ngadenge sora anu ngaceleger tarik. Des jeleger. Jungkan. Hiji kajadian di luar dugaan di mana Nyi Sampir nu awalna ngabelesat rek ngibankeun serangan pungkasan ka Andewi. Di tengah jalan kalah jadi manehna anu ngajengkang bari utah getih. Bre katempo dina dadana aya 5 bagian gorowong parat kana tonggong. Nyi Sampir sempet hudang heula diuk aniprek gologok laju ngutahkeun getih lelambaran. Kayana geus pias di baru ngerasakan nyeri anu luar biasa. Nyi Sampir mencerong heran kana lebah dadana anu gorowong 5 liang. Red Nyi Sampir anu geus renghap ranjug ngareret ka Andewi. Red deui ka sakuriling bungking eta tempat. Maksudna mah bisi aya jalma nu ngabongohan ka dirina. Andewi
Nah, 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 bet bisa kieuan Dewi. Tanya Nyi Sampir kalawan sora anu geus pegat-pegat. Mahena bingung teu ngarti sama sakali ku kajadian anu nimpa ka dirina. Ambekanana mimiti berat tandaning geus aya di ambang sakarat. Saheuleutan Andewi can wakanembalan, panonna masih peureum. Teu lila nyah. Akhirna Andewi beunta ngareret ka Nyi Sampir bari ngawalon sorana lalauna. Hampura kula Nyi Sampir. Kula kapaksa metakeun jurus pedang bayangan sukma pikeun ngabela diri Nyi Sampir. Kumaha pedang bayangan sukma? Tanya Nyi Sampir olohok bari ngagolok-golkeun deui getih leuwih loba. Sabab sakanyao manehna nu kungsi tarung ngalawan guruna Andewi nyatana Laraspati. Can kungsi ngadenge yen Laraspati boga jurus pedang bayangan sukma. Sabab rek apal kumaha Nyi Sampir dalah ku ilmu pedang kilat maya oge mahena geus kaboboran ngalawan Laraspati baheula. Nya, jurus pedang bayangan sukma. Kunaon anjeun ngagunakeun ilmu eta? Kusabab waruga kula geus paeh alatan kasurup urajit sagemblangna. Kula geus teu bisa metakeun deui jurus pedang kilat maya. Jadi hampura di jalan pikeun nyalametkeun diri. Kapaksa kula metakeun jurus pedang 4 kali 5 pancar anu ngajadikeun bubuka tina jurus kahiji tina ilmu pedang bayangan sukma Nyi Sampir. Walon Andewi lemah nyaritana, lang layeuseun sanajan geus kabebas tina warjit si bulus weling, tapi kayaan tanagana geus beak. Tanaga luar jero geus eueuh, jadi sora meuni laun gitu. Tapi kunaon ilmu jirim ciptaan kula ayeuna bet teu guna. Kula bisa kasabet ku ilmu pedang bayangan sukma. Maksud Nyi Sampir meureun manehna heran. Biasana di mana kaserang kudu jadi lawan teh, biasana tameng jirim ciptaanana bakal ngahalangan. Ngan kunaon kali ayeuna mah nahabat teu fungsi tamengna langsung bisa nyerang ka dirina secara ngababi buta. Nyi Sampir, jurus pedang bayangan sukma bagian kahiji sabetan pedang 4 kali 5 pancar. Eta sajenis pedang sukma. Seranganana tangtu ngarah kana sukma tur jiwa. Pedang 4 kali 5 pancar mual ngarah kana jirim ciptaan, tapi bakal langsung nyerang ngarah kana waruga asli Andika anu nyanding sukmana. Jelas Andewi tuluy nyusut getih panyesaan dina juru biwirna. Nyi Sampir teu nembalan deui, ukur molotot meh teu ngiceu. Sabaraha detik tidinya antukna kuprak kerjet koson kulahe. Nyi Sampir ngurahe maring lemah dina kayaan paragat nyawa. Andewi ngabalieur miceun beungeut meureun manehna teu asa nempo Nyi Sampir palastra ku ilmu pedang bayangan sukma anu pantrang pikeun digunakeun. Sabot Andewi keur ngabalieur manehna kabireungeun nalika ret deui ka hareup. Di hareupeunna geus ngabadaga 2 urang jalma nu taya lian nyaeta Rubaya Lembu Lawe jeung Ki Bajil. Andewi mencerong telek kanuduaan, hatena was-was
lantaran manehna yakin dua orang jalaman wae di hareupeun anak kiwari pasti masih keneh jawara angkiran Sunda Makalangan. Masalahna tanagana geus beak pisan, tong boro kudu tarung deui dalah rek nangtung oge manehna geus teu bisa. Saha aranjeun nasarua rek nangtang tarung ka kaula? Tanyaan Dewi di barung hate keketegan, sabab manehna yakin moal bakal menang ku kayaan kitu. Tong boro tarung ngalawan jawara, cek paribasana diteunggel ku budak satepak oge manehna geus moal bisa ngalawan. Rubaya lembu lawe tibang ngabelenyeh seuri, terus muru nyamperkeun ka Andewi, laju ceg nyekel tak-tak Andewi anu masih keneh keur nyangunjar. Nimas, heup ulah waka mikiran tarung. Barina oge anjeun geus kayaan kieu tanpa daksa teu walakaya. Leuwih hade ayeuna mah pulihkeun heula kemampuan diri. Cacap nyarita kitu, harita Rubaya lembu lawe ngalirkeun hawa murni ngaliwatan cepenganana kana tak-tak Andewi. Andewi ukur celengge, heran ku tingkah Rubaya lembu lawe anu manehna can wamnoh jeung can apal lamun eta teh muridna si Dewi, mun eta teh muridna si Dewa Pedang Jalakumpai, calon bakal lawan paling kuat di sapanjang sajarah hirupna. Seetik-seetik Andewi ngarasakeun ngalirna hawa murni tiis kana sakujur awakna, ningraikeun rariged kagejed, malah mere dorongan tenaga tambahan pikeun miceun hawa goreng. Cukup lila Rubaya lembu lawe ngalirkeun hawa murni, sabab tetela balukar warjit bulus welingi sampir geus ngagorogot parah ngaruksak bagian jero Andewi. Dirasa geus cukup ngalirkeun tanaga murnina, pok Rubaya lembu lawe cumarita ka Andewi, ku ayeuna mending milih jalan nalingker heula we Nimas, ulah waka nembongan, sabab para jawara angkiran Sunda Makalangan anu sejen bakal terus-terus nguber jeung ngudag-ngudag. Jadi mun pasarandog dina kayan Nimas masih kieu, Nimas bakal cilaka balukarna. Hatur nuhun Kisila, hatur nuhun kana bantosan sareng pangemutna. Palon Andewi. Cacap nyarita kitu kadenge soranga celeger di arah sejen. Atuh meh bareng Andewi, Rubaya lembu lawe jeung Ki Bajil ngareret ka palebah asal sumberna soranga beledu. Sing horeng katenjo Ki Mangun Cipto harita keur ngabebengkang dina kayan sakujur awakna gareuneup, satuluina ngusak ngalang lemah ngan teuing masih hirup teuing henteu. Sedengkeun nu jadi lawana nyatana Nyai Bubu Jelantik kayanana keur diuk sini ku tunggal bari ngabulaeh kaluaran getih dina biwirna. Nilik kitu geus bisa dipastikeun anu unggul dina tarung antara Ki Mangun Cipto jeung Nyai Bubu nyaeta Nyai Bubu sorangan anu unggul. Sedengkeun Andewi ret manehna ngareret ka Rubaya, ngan barang ngareret tetela jalmana geus ngincid indit jeung Ki Bajil ninggalkeun manehna. Atuh nalika Rubaya jeung Ki Bajil geus indit jung Andewi nangtung teu sakara-kara satu tas ditambahan ku Rubaya lembu lawe sanggeus di aliran tanaga murni. Ku Rubaya lembu lawe awakna teu patilang layeuskeun teuing, rada aya saeutik tanaga, ceg pedang kilat maya dicokot tuluy disarungkeun deui kana warangkana. Sedengkeun Rubaya lembu lawe sabari ngagaredig leumpang teh kadenge Ki Bajil tumanya.
naha Andika bertaat nulungan gening kasih Andewi Rubaya. Padahal eta teh kasempatan alus pikeun ngelehkeun malahan mah pikeun ngabinasakeun si Andewi, ngarauh saingan deui dina masalah antara Dewa Pedang jeung Dewi Pedang. Ki Bajil, kula datang ke Tatara Sunda lain rek jadi jalma kejem jadi Rajapati. Kula teu butuh ku nyawa si Andewi. Anu dibutuhkeun ku kulanya eta hayang ngabuktikeun jurus pedang anu mana paling kuat. Nah, jurus pedang si Dewa Kumpai atau jurus pedang si Laraspati. Sementara ayeuna urang wayahna nyingkah heula. 3 poe kahareup urang datang deui nepungan si Andewi. Ulah yang tarung secara sinatria jeung adil. Ulah yang tarung jeung manehna dina pada-pada kayan keur walagri. Tandas Rubaya Lembu Lawe. Sifatna jauh pisan jeung guruna nyatana si Jala Kumpai. Guruna mah telengges sedangkeun Rubaya manehna mah sinat boga jiwa sinatria. Atuh dikitukeun ku Rubaya Lembu Lawe mah kakarak we Ki Bajil ngarti. Harita duana terus lempang laju ngiles di palebah tikungan. Tapi sang ngilesna Rubaya Lembu Lawe jeung Ki Bajil ngadadak kayak tempat-tempatan ujug-ujug. Euleuh. Wah tos nah kabujeng seet wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.